Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadege perjuangan modal eta kumaha wa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min al tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji ke waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi maswah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi maswah. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa syahrul muwafat wa syahrun ziyadati fil rizq. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa isqun raqabatin minan nar kana lahu nifu ajrihi min ghairi ayyam qasam min ajrihi syai'un. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuan. Ieu nu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat. Langsung ditulis. Mantak bisa didengekeun ku urang. Ku ari ieu nu ngaji mungkin 1000, 10.000, 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana. Haji nyana malik deui da ka kiaina. Coba kiai talar teh henteu. Sarua komoai. Geus urang mah kiaiana bae. Ngan engke cek mamawa HP di imah waing dia kayak kepanggih ke di imah. Jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dia pulpennya mah percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon?
Patlot. Imam Syafi'i mah di dieu eta pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji seset atau ngadenge ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan tuh sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngaja aing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Ini buat iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min al-isyahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya namawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur babat ku cenah aya anu main kartu babat ku cenah aya nu korupsi bagi 2. Jakarta sama kok kitu mah henteu ieu mah henteu babat ku cenah ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Sadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu masyaallah, Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isina mah memangkedasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah. Kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh ieu pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa ada balik heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi,
pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak qora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nya terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun muih nagagah ieu kan karena pelentat-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieun mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ieu kajen kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sia budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat di dijalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram teu wanian nyaritakeun zina haram teu wanian nyaritakeun kredit haram tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh ngomong tinggal ngomong mabok haram ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok zina haram anak zina ambalaya meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min karena naon eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral umam a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata
Ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar. Umat maneh mah teu kudu kikituan. Dibere ku di bulan Ramadan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokokna mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ya ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang. Duh dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu peting-peting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika peting gitu peting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah, tak aku ri budak kudu bakal grogol nih budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teh dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk. Terus lempang ke kamar, dibuka deui buak cahaya terus we teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awal ti jempol. Nah, ai inget Ramadan terus. Kitulah carita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan
eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fariyobatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan, eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Waman ada fi faribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kaparduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina faribatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Yen ka Allah. Kunaon teu nginum? Yen ka Allah. Panganten anyar pamajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Yen ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep neng, sin ka Allah ih. Ya, kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sin ka Allah. Sin ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pengkiai nyawan aja jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol. Masya Allah, siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wa syahrul zadu puhur rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran maqiro ieu li dzunubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, diomong gitu, asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang mere, ayo mah lain asana ya, loba nu mere ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, udah aing ya, biar usaha aing hayang mere, masya Allah. Gitulah jeung deui di samping kana maghfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil
jeung deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel lagi dombel da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa? Seri siang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta kemana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentaqalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru sha'in. Kami tentu boga yang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang telah wajib anfatara sha'iman ala tamratin syurbatin main wazakatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu nutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur saserat susah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mergaduana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaopatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur menan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak laratipan kesuamannya. Aing jangan ngomong tegak arti ini ulah. Tadi bersih aja bulanan.
Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55,26. Iya bro, berarti 7 derajat ya. Ada hilal 12,54. Kacaritakeun nukos kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Amerika nyukom. Jatuhnya yun pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nuka kula menang na 8 derajat. Kita 8 derajat itu 44 sawan. 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal asih geus 6 darjah, 7 darjah, 8 darjah masih can karuyat keneh bae. Serahkeun ka rakyat bari ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh. Itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah geus heotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab tadi kita poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan hakaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui. Kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat di badan ru'yat pemerintah. Nu jelas mah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam. Kemudian 2 darjah leuwih disulam, nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam. Dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2. Dipermasalahkeun tah eta. Padahal sulam mah geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Di badan ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja, saya juga mau sama Kiai. Tolong tuh coba. Ya, ada main berarti di dalam lagi sudah. Kalau mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan dan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kolom. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat ya. Udah enggak usah ngomong. Moal kula ayo geus terus mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge nyana ngahayukeun antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur Jawa Tengah sebab di jerona teh aman ieu kuari mudah-mudahan aman ulah aya nanaon
sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Da lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik. Inggris bijin ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram nyana malah halal. Rokok makruh nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge. Tampilin abek. Greget jaing mah. Teu sportif. Jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi. Rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Orang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa keur edan. Berakal. Katilun nikoun min nahwi. Aidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor. Kukula ditanya pemajikanana. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol ku Aisyah. Ya, kalau men naon meureun. Masya Allah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, Bapak di mana? Ciku, Pak. Ya.
bodoh amat orang siku Pak. Hiji Islam, dua berangkat, tilus bersih tidak hedjing nipas. Nomor kaopatna ilmun bikaunil waqti qabilan saum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakan puasa. Nu tadi teh nulkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 strip 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non pitunggalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakiko. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa? 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson ge asana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak manten ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu da dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awakna. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah. Di ka Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa cek irsyad mah nawaitu shauma ghadin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Teu aya nu ribut Ramadan jeung Ramadani. Ribut. Ngeributkeun Ramadan jeung Ramadani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban cek aklinahu. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan jeung Ramadani ribut di musola, datang ka tarawih wanita. Cak itu kecitungtun orang Kusai Nawawi nawaitu saumagodin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadani hadhihi. Jadi Ramadani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadani kuarina urang akurkeun Ramadani hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Ngaja-aja nya nanyakeun Ramadan aku aya. Teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusnya nanti teu puasa tetap baik wajib imsak wajib kobo. Tapi ada niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Imam datah sok nungtun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niat tah teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing bisi poholah niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerhate juga orang itu semua godina. Hate ya cerita hate siga deh. Ke mah omong di. Semua godina jadi. Tas taraweh ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua godina jadi. Decare orang decare. Ya cari daripada pohon juga orang teh niat lah ya kuari ke sahur ke besi pohon niat decare. Nah itu semua jadi. Ebrak pemajikan Noel. Naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Tuh kadang ku inju eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting, nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron mukhtaron gara jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel nya geus gede we kaburu tah moal asup deui ka pabrik sikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres ngarokok Masya Allah sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha tak gitu. Ini saya bacakan alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Itu masalah tapi kok gitu teh masalah pohoan. Masalah sah. Sakali deui si hade ieu nu bodoh bapan kok kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu.
Geus ngarokot aing pohoan balanda teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur heek ngongkong. Emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut teh naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang. Aji nanaonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masyaallah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohoan fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah itu ingat urang dahar batal. Ingat urang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Lamun dipaksa itu. Urang dipaksa, ingat diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na we mah ieu urang mah. Dia bodohnya na we geus didaharkeun ku urang. Urang na balem teh lamun cakep batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen deui mah. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu. Betul diomeh heula pasti teng. Ja asupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng. Ya, tapi lamun urang ngendut teu batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut nya na kewe ge sapodo ge. Batal gitu. Arebe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa tetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu kudu ai kafaratul uzma teh naon kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir, diwirang atau dipicen 2 marhalah. Cerita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu gitu mah Gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan helanan ya lantaran ieu besi ai poho namun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui.
wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi tipetingna teu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep ya kena sahur bae neuleuh jam 3:04 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isdet paeh jemna tetep 3:04 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantep sing ade ke sahur tah jamna bener-bener keun heula nya bener-bener keun cas heula jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 horenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib qada nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan kekemur teh ata kekemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng ja ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum bae kieu kunaon jangeum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasa nak di samping batal puasa nak wajib diteruskan baik kena wajib qada pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal waidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok ngaja-aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang nu rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung marentahna ya nek diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'i buka dina bulan Ramadan aya 4 macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaiz meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz.
Ka Surabaya, tangkilang ke Arab ge ka ditu ke Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan rusuh jelema kurang sehat buka puasana teu naon adek terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan macam kunihat tabaqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngangke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngangke-engke puasa ngangke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nun boga kodoaneun tahun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetep kodona mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah engke andai kata aya jelema keur puasa kodo waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana kodo tanggal 29 nyana jang kodo ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu meunang tah wal fidyatu wa iqam non gitu waca mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah anu wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tah kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa yasurul bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Saliswa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah tekudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi amun anakna neuk ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun anak nenek lempang nyetar mobilnya nah yang milu tapi ai lempang mah geus kuaten puasa geus kuaten ai dahar mah gembul di situ aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus bae 30 poin ya dibikin geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe mantak ulah dibikin kabeh ge beusi rugi urang merena
kumaha mun 10 poe paehnya na 20 poe leuwih teuing eta besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek ditungtut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah. Nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. La ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib La ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu
الله الله